Sahan dihina amak berarti eleh. Ya. Jawab kumaneh. Bebas ngahina mah. Tek-tek bengek gitu hanteu pek nu penting ulah amak. So. Si goreng patut. Amak teu? Teu can anjing. Pemanasan eta mah anjing. Si bau kelek. Teu. Si resep ka pamajikan batur. Teu. Hayang nimu urut kolot. Anjing. Oh. Jorok modal anjing. Si taina hideung. Si jorok modal tarangisang anjing. Ambak ente anjing. Tuh anjing deh teu goblok deh. Goblok euy. Ambak anjing ayeuna mah sia. Si nongtot bool. Si boolna nongtot siga cumi-cumi anjing. Si boolna dadas. Si tarangisang batur mangisang teh cebok teh kucai, sia mah cebok teh ku bubuk batu, nu mata keliang bool mane mah ledeh. Getih wungkul anjing, raheut ku tungtung batu. Wah, moal ambak aing. Si resep ngecolokan conge. Wah. Batur mah kopi susu teh ku susu bendera, sia mah ku bijilna tina ceuli. Taluk teu? Teu, alah anjing hese euy ya. Taluk anjing asok ayeuna maneheun ah. Pikir dibulak-balik, dipapai, dirasa-rasa, si lain teh jadi jelema teh gede hulu. Teh ambak anjing, can ngahina aing mah. Kakara pendahuluan. Anjing pendahuluanana peureus kieu si anjing. Naon anu dibangakeun ku si lain? Naon anu diagulkeun ku si lain pangna si lain somong? Da batur ge ka si lain teh geus pada nyaho yen si lain gubragna ka alam dunya. Si lain teh lain bijil tina palawangan inung, tapi si lain teh bijil tina liang tai. Amak teu? Henteu anjing. Hatena mah amak ngan sin eleh urang. Kene antep. Kumaha sajarahna? Sejarah ya asal si lain. Inung si lain keur ngising kaheujeunkeun bijil maneh, berarti sia teh katai teh lanceuk. Amak teu? Henteu anjing. Atena mah amak kan si neleh urang. Keun antep. Goblok sia mamahnya anjing aing boga dulur waduk anjing. Amak teu? Henteu cicing teu mah. Kaduhung diajak ya anjing. Sikit tomat, sikit cabe, jeung tangkal genyer anu napal dina tai, tak kasih teh tateh emang. Manya aing boga alo waduk wungkul. Jadi lamun aya budak keur ngising teh aing teh kudu ngahormat. Di mana taina nolol teh kudu ngomong wilujeng sumping om. Masih ya goblok teh mah. Tadenge ku si lain. Inung si lain teh lain jelema bener. Inung si lain teh bonon ciroke. Ubrut, jablay, salome, perek, ublag, cek budak leutik mah odong-odong, bisa ditumpakan ku saha wae, reuneuhna ku si lain. Inung si lain teh lain ditumpakan ku lalaki, tapi inung si lain teh ditumpakan ku hileud peuteuy. Jadi bapak si lain teh hileud peuteuy. Cing cobi kinten-kintena aa amak teu.